Saya yang dikulin. Jal. Oi, non Bang. Pinjam motor mamangnya. Hari ke mana? Kemana tahanya ho bae. Pulang Bang, mau bensinan. Koret amat Sakmat. Mana kuncinya? Dan koret Sakmat, gua bensin ke mahal. Kayak di bensinan 10.000 mah. Udah 10.000 mah, belikan secek doang. Emang tuh cukup 10.000. Sudah lah, kamu ke mahal bensin kori mah. Gandeng lah koret. Udah amat lah. Aska, masalah naonjing kamari jeung Mang Muslim. Biasa pai, kehidupan umat zaman kuari. Ngan kitu. Dulu kuari pai, dulu mak salah paham bae kadang-kadang. Bisa nolok kagorengan batur, hari kagorengan awak sorangan, cilok di dulu. Sih. Buku jelema kuari mah, gitu emang lagi. Aska rata-rata. Laju kapan? Ngomongkeun kehidupan batur be. Sepan pai, jelema can pernah ngaji di rumah. Kamu pan. Mun jelema nyaho kana etika mah ngomong ge asal ceplok wae. Ngot be anu aya. Makana Aska jelema mah ulah mandang di luarna. Terkadang jelema mah ade dihareukeun diburian mah ngomongkeun. Mangkana pai urang ulah teh ngarepkeun ade nanti batur. Terkadang jelema kuari mah ade ge ngan ukur hayang kalem doang. Belum tentu hatena ikhlas. Yung ridho mah. Si Aska. Kunaon Mang? Bensin mahal. Bensin mahal. Maksudna naon? Keur mahal bensin. Tepuguh-puguh. Nyagen teu kami. Ieu serba gati mah. Kamari-kamari musim corona, musim vaksin. Corona vaksin. BBM naik. Kayak mah harga cangcut ditaikeun merendah. Ieu Pangjenkeun pepetek. dia ceng. Panas poek besok aya bae. Guraan jeung apa? Lain belajar lain naon kali itu. Embung kerulak. Ceng, naon itu diburi? Gimana jeung apa? Malah kabur deui. Sok aya bae. Dasar main keur lalieur. Terus deh Aska, dalam akuari mah mun barang bere sok sieun kabeakan. Nya, padahal mah aya Allah nu ngatur. Soal rezeki mah ulah sieun kabeakan. Tapi salah deui Aska, mun barang bere ka jelema nu tilau salat mah. Tak kituan pai. Ari niat karena Allah mah. Ege Allah nu ngatur. Soal eta mah asal urang ikhlas jeung ridho. Sih kadinya nama. Ini kemana mau Awi? Gua enaknya layangan jet. Bisa gitu Rik. Nanti jet. Mahal ge. Itu bisa mah. Nyawa yang jet. Ari Mang Muslim kemana gitu? Nyawa kabur. Kabur ke mana? Nyawa kemana boa? Aing balik lagi. Teu jelas dia jet. Tanyaan doang. Ayolah pai, tindang pinu. Yuk.
Gara-gara BBM naik kudu nginjeman motor sama sekali. Kudu kumaha ieu mah dah. Mang, kenaon? BBM naik. Oh, Mang, BBM naik. Oh, Mang, naon urusana mau mengejung BBM? serba teu kabeuli. Lah, Mamang mah, naon geti lo kebeli ieu? Asal bae Sakmat. Tuh, sini ku mamang teu kabeuli. Eta peci berem deui. Kunaon kitu? Bosen, Mang. Di zaman corona eta peci teu ganti-ganti. Kaneng Sakmat, ciri khas sih membeli ganti-ganti. Ari ngomong doang kolot bae. Nyet mentaing. Jangan minta kuari mah. BBM mus naik. Amat ya Sakman. Aka aing kemana deui? Adik Mang, kuari mah serba naik. Dan naon naik? BBM naik. Ngan pelak toge doang teu naik. Pelak toge? Hah? Emang maneh melak toge? Melak, mantu naik. Lempeng-lempeng deui. Budak, BBM naik malah karena toge-toge deui. Biasa Mang hiburan. Oh geus, umas sararia bae lah. Opai gara-gara BBM naik, aing tilok dibere jajan kuari mah. Mamah aing. Pan kunaon? Boro-boro cenah mere jeung jajan. Jeung meuli delan ge eueuh, teu kabeli ja serba naik. Pan cek aing geus ka, toge doang mun teu naik mah. Ih maneh mah kana toge deui jing. Waduh, adi aing di bae. Aing naon sih budak-budak bae. Ran jing akal pangjinkeun layangan. Ke bae ceng keur hulap. Ira ge dijieunkeuna. Ke mikir heula. Mal merusak mad. Oh, engke. Kuarinya. Oh, insyaallah. Sekira balik bae ka ditu. Puguh sokok. Oh, ke dijiunkeun. Nek burut. Sok main burut bae. Ayo ke. Kuari mah udah belajar kuari kan kak? Kunaon? Kan serba naik. Ulah kitu pai. Senajan serba naik ge. Barang bare mah kudu. Atuh kumaha? Da segala-gala marahal. Kumaha anak marena? Ulah mikiran mal jeung teu na pai. Ada orangnya tiap kelas mah. Kege rezeki mah aya. Oh sih kalinya nama. Ayo mislah orang balik. Ceng. Ki amat kak. Ki amat. Action. Bensin mahal. Artinya naon? Ulang deh. Action. Kak, masalah naon jing? Pas. Kamari gitu. Itu pai. Bagus apa pai? Kayak ulang deh ya. Siapnya. Jelema salah paham baik gitu bae ge. Jelema salah paham baik. Action. Belum tentu adena ilkas. Ilkas. Hatena ilkas. Ulah ilkas sing ikhlas. Hatena ikhlas. Nah, hatena ikhlas gitu. Hatena ilkas. Wah. Hatena ikhlas. Hatena ilkas. Action. Soal rezeki mah. Ulah sion. Oh, lapai si Aska heula nu ngomong. Tekitiwan. Bale loba anjing. Terus kada rengekeun. Sarudin tayat. Tekitiwan. Bale loba anjing. Tekituan. Tekitiwan. Nah, tekituan pai. Tekitiwan.
kituan pai. Pabulit amat. Browsing sore kan anjing pai. Teket ya. Teu anjing diganggu bae, gak ada anjing. Kayak Allah nu ngatur. Action. Soal eta mah. Pipiluan, ulah pipiluan.